Umur kawila bisa disebut kolot ke diu sabari ngalamun teuing ngalamun teu naon. Telila datang Ratu Sekar nyamperkeun salakina bangun rek nanya. Rip. Nyai, akang teh ngalamun teh geus nyamperkeun jeung anak akang. Ieu dan putri akang teh menang jodoh. Sanajan teh geus kitu umurna. Jeung ratu diomongkeun. Pando tok. Pura raja bisa dikadangun Diomongkeun. Dia ngomong sopan ya. Sopan. Cari kan murid. Mama sayang banget. Lembaran gas punya orang ada gimana? Kalau orang ngerti kan nasihat. Ya, kamu next setuju di akangnya bakal setuju. Jeung raja Katilu putrina pikeun rek mere nyaho lamun kerajaan teh bakal ngayakeun sayembara neangan ijodoh. Adegan hilang. Buru ka dieu. Marah bara ucap. Coba tembok. Goan Tilu Putri ka dieu. Siap. Ngarang itu tuh. Di tempat lainnya eta di kamar Sri katingali kersare. Telila kadua lanceukna datang bari semu ambek. Kerajaan geus kumpul raja, ratu, panasehat jeung Katilu putri. Aya naon ieu baginda raja? Baginda di mana? Pikeun dengan jodoh marah nih. Terus. Benar eta teh baginda? Bener Dewi Sri baginda Dewi juta. Dewi mah. Dewi, kumaha lamun eta lalaki nu dijodohkeun teh goreng patut. Saruni sareng Dewi abim dijodohkeun. Kamu itu siap. Tapi lu mah raja. Wah, apa nama kudu nurut baginda? Baginda geus perintah. Baginda geus perintah permana? Anu Dika. Kerajaan rame pisan kurahaya asawa peserta sayembara. Raja Galuh, Ratu Sekar, panasehat kerajaan jeung Katilu putri geus siap. Presnya. Pre nasional lah. Anu gugur dina sayembara nyesa dua peserta. Dina sayembara ieu pangeran nunjukkeun kabisan nyanyaeta pencak silat. Nunjukkeun kabisan nyanyaeta manah. Dina sayembara ieu Pangeran Wijaya menangkeun Putri Dewi, sedengkeun Pangeran Wiradharma menangkeun Seremi. Putri Sri katingali sedih lantaran teu aya hiji lalaki anu gaekeun ka anjeunna. udah lebih tema yang gitu ya.
Itu doang anjing. Mana aus? Mana sok aina aik milik putri saha? Tinggal katilu putri urang. Putri kumaha? Tarik terus. Nya aja. Tanggap. Putri guru diri. Manehna nyadar lamun eueun hiji lalaki nu daekeun ka manehna. Kulantaran moal aya lalaki nu daek ka jalma. Raja anu ningali putrina acan meunang jodoh ngilu sedih. Sababaraha acara dilakukeun ku raja supaya putrina cager seburu rupa deui. Tapi tetep weh aya anu bisa. Hiji poe datang lalaki ti nagri seberang belah kulon kerajaan beja na manehna bisa ngobatan putri Raja Galuh. Main dibaptis ya. Orang tadi merek-merekan bubar iya boleh bawa di mana-mana. Bubar iya kayak hiji Kasar bahasanya sih. Kerajaan Orang Putina mana bisa ngobalan putri urang? iya bubar Ciduannya bubar teh. Benang di gunung salah. Jauh raja. jauh. Amun emang tak benar eta ubar teu bisa nyembuhkeun. Teu bisa ngobalan si putri, maneh ke urang paehan. Tapi amun bisa ngobalan si putri, maneh pasti bakal jodohkeun ke urang. Bisa. Eta cai teh kudu disebarkeun kana pamanteun. Raja ningkah putri sering ngalakukeun naon anu diberita ku pangeran ulun. Anggeus ngalaku Pangawal, bawa si putri ka dieu. Siap aja. Cie beng-beng. Ya. Jadi kayak urang cager. Pangeran kulon. Sarawai. Bangga. Ayeuna putri urang cager. Bangga bisa jadi jodoh ayeuna. Jodoh ayeuna. Nuhun raja. Menang ban. anjeunna teu dihina deui sakabeh pada nyaang kasri. Kerajaan Citarum meunang kahirupan nu bagja. Ca